Teras lamun ayeuna ngawajiban suami ka bojona, bojona diwajiban ku suamina, pahalana dibandingkeun jeung dunia jeung eusi-eusina masih keneh badak keneh pahala ngawajiban nu janten bojo. Bu mata kudu daek diwajiban ku sakit teh. Dan ieu mah capek mau usaha cicing mah. Ora teh. Tara rapi. Ibu lamun salaki ngajak ibu emong dilaknat ku Allah teh sabuting eta teh. Ku malaikat langit jeung malaikat bumi hati-hati. Bapana da abdi mah cara rape mangga we kokoreh sorangan abdi rek sare. Ngan makruh cenah. Di mana-mana bojo sare, urang kokoreh sorangan. Makruh ulama mah, henteu ari haram mah. Makruh. Nah, maka jeung dimakruhkeun lamun dikeresakeun jadi murang kali budak kangina teh idiot. Jadi teu pati denger. Jen gudang we kan beka jeung cicing we pas begebo ke cicing we kayak ngahuleung we molotot kiceuk. Luar biasa. Komaha lamun hiji suami sapenting sanggup ngawajiban bojona 100 kali. Sakali tos beres langsung adus sekali deui, adus deui. 100 kali jima, 100 kali adus. Eta lalaki urang saroge urang dicatetkeun waliullah saking getol ibadah. Dengan isukan sia di opname di rumah sakit Cililin dehidrasi. Beakeun cing. Soal. Ya Allah, tabarakallah. Teras satosna beres minimal dilap maksimal diwasuh. Ngarah naon? Ngarah murang kalihna teu borok bere. Eta sok aya budak cenangan bisulan budak teh. Nongtot leho Indomil dina ceuli batuan nakale Indomil teh. Di mana ceuli? Punten bisa barang Tuhan. Eta teh akibat inung bapana teu baraseka waktunya teh budak. Ya Allah, tabarakallah. Nabi ka sakingku luar biasa ulama nabi ka kitu. Terus di mana-mana hoyong gaduh murang kalih pamegat. Upami cep ari tos karaos ned-nedan mangka dengdekeun kabelah katuhu. Saur ulama ieu. Upami teh ngan istri we budak teh hayang lalaki anu budak teh. Di mah tos karaos pan kete ned tah. Geus ned-nedan kitu buru-buru dengdek ka katuhu. Jadi aya tumpak jelema ge aya ekstena saya tumpak motor wae, tumpak motor ge sung dek ka katuhu ka kencan nya. Tah tumpak jelema ge sami aya ekstena tuh. Dengdek ka katuhu satosna kaluar mangka lungsurna kapalih katuhu sineng nisa sina nyangigir ngatuhu. Nah insyaallah murang kalina pameget upami hoyong gaduh murang kali isi mah dengdek na teh ka kenca tos karaos nededan teh ned ka kenca ingat dengdek terus mah tos kaluar lungsur ke belah kenca sineng nisana sina nyangigir ngenca insyaallah murang kalina istri eta teh dicobaan ku abdi mah bener atos abdi mah atos pas ngikalan ka hiji dua lalaki langsung yang teh hadengdek ka kenca mah yang awewe lah nu hiji bedah yang kedua alhamdulillah ka jeneng mah kumadinya we cinta luar biasa nikah teh ya Allah nabi ka aya kitab khusus Qurratul Uyun aya Qudul Lijen aya Fathul Ijar bab nikah teh aya mah sadiksa kedik dibuka sakedik keur panganten ngan lamun hoyong tegaduh putra mah tong dengdek ka kenca tong dengdek ka katuhu hanyat teh kaluhur hukum acarana we diganyel ku jojodo ku naon sabodo itu mah cenah kumaha lamun hoyong gaduh putra bencong teuing teh nyaho dengdek ka katuhu ka kenca kumaha maneh di mana aya cenah hoyong boga budak bencong teh aya Allahu akbar tah luar biasa tangan sing emut dina nikah teh sabab nikah teh hurufna aya 3 nun kaf ha nun anu aya dina lapad nikah tadullu ala nikmatil ibtida. Nun anu aya dina huruf nikah nandakeun nuduhkeun kana nikmat mimiti wungkul. Raos ngawitan wungkul. Cobi rek taraos kumaha tadi dialeut-aleut geuningan panganten. Oh, di benoan. Tos dongkap di kalungan. Kamar gaya khusus kamar panganten bisi pahili jeung kamar mitoha. Karena ya kejadian. Ya kejadian. Jadi kerso keneh tamu panganten pamuket geus totoelan ka panganten istri. Neng, ayo tuh. Ka atuh asur keneh tamu.
Dikau ini kau kasema sih. Sieun panjang nu sore hari kitu kan di polototan ku sore teh nyatu mangga. Pas ke kamar teh pan pinuh ku cacanakan tadi siang. Jadi aja di luhur ranjang lagi pinuh, urang di kolong ranjang cek sakitu. Zaman baheula meureun ranjang nu bosi tadi. Di leuhanang ranjang lagi suruh keler wadah kue. Urang eser-eser cek salakina asal mah hiduaneun we cenah. Eser sube ke jero kolong ranjang. Pas geus jero nyitoha we teh ka jero dek nyokot kue, da dek nyuguhan sema. Nolo sirah minantuna teh, hol cenah geuning ujang. Cicing mah ribut teh cenah lah, yeuh 100.000. Nya kumaha ujang da geus halal ieu. Eta setiap pitohanan nyebutkeun hor ujang pasti dibere duit. Minantuna keluar di kamar cai hor geuning ujang, mah ribut 50.000 ya. Minantuna dek ka pasar hor geuning ujang. Cek di kokom tatangana, punten sing kokom urang dieu nya mah ditamut namina sami. Eta seueuh di mana nyebutkeun hor ujang kami nantuna dibere duit nurutan cek di kokom teh. Sugan we meunang. Hor cenah geuning ujang naon ai di kokom mah kenyang hor ujang. Da pamajikan uing dibawa ke kolong ranjang ku uing jadi geus halal ieu. Oh eta jadi kapanggih modal. Duit mah teu meunang. Matak untuk pangantina jadi dia alhamdulillah matak malami-lami teuing ngaosna kitu uing teh tasna.